yang otipati jagat nata batara guru wontening setinggal binatura talangahing dedampar dan tapi nalepit ing sososari nenggan nawartna lemek babut perang wedani ginanda widajabat kaspori lan sinebaran sari-sari mawe sing sarwa busana endah lan sengit kastori angin-anginan kemang-kemang warna-warni dipapae semalar pantes ye di karaton balik mercukonda kapayunan kuresin naradar si guar si yokaneka putra salaku duta sawarga tekantun batara indra tika satriaan tenjomaya sabi tungkul hamari kelutat nimah narimang sabda ajrihan ningali pamor nalendra Unirahangan dikahyang otipati jagat nata batara guru alis manis melas melis leli kedeh atrak pertela anu pinuh kuibawa Kakang Pancin Rada Sobika payun linggih na Kakang Pancin Rada amuing adi atuh tepino damel pun kakang nampi kana naon rupiah pembagi salira pangarsa adi guru kalayan unyuk sumanga ngahaturkeun semahong aracana maya semah pun kakang aya dina dampal sampean pangarsa adi guru kalihna ti eta atuh tina naon nu pikal kalepatan bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga panata cologog mugia tiasa ngamaklum kapun kakang katilu perkawisna aya naon purwa panjenengan adi guru kersani malan pun kakang dina waktos ayeuna Kakang Pancin Rada kaula nun adi guru saperkawis pujastuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen plungi hati pun dihing mastaka nuhun adi nuhun dalayan kaduana aya hal-hal anu bade dibadantenkeun dina waktu ieu tansah diajang-ajang kupun kakang katiluna urang saling maklum tina naon rupiah kalepatan laras kalayan Indra kaharep aya anak gua amuing kapayun kapayun anak king anak gua putra tekulang cekap di dieu meunang kalayan unyuk sumanga ngahaturkeun semahong arsana maya semah putra ini dampal sampean pangarsa Rama Dewaji Indra Allah ditarima pujastuti hidup ku ama Allah aya pikir saeunaon purwa panjenengan kersani malan tekan tuh atuh kau nyuk Rama ulah nuhun cuk nuhun teuing adi aya naon ieu teh mangga tansah diajeng-ajeng ieu Kakang Pancin Rada ti malah panginten ku salira kauninga laras kaayaan kaula teh sasatna sok ngahulang ngaraga meneng ngolohok mangkadu kaula teh gaduh kabingung anu teu mangih tungtung kasusah manah nu taya sudana anu dina waktos ayeuna bari dikedalkeun ku kaula tah sae kitu adi guru mangga geura pedar bejer beas ulah bari didingding gelir genang siloka geura pedar satara basna saeuna mah saureukeun bae tibatan janten panyawat hari anu jadi ka melangjeng kahayang kaula teh nyaeta kaula teh gaduh cita-cita anu kiwari teu acan laksana timalan naon adi guru abongkeuna kasebutna ceuk papatah luluhur urang mah nyaeta sudagar tualeg dunya ua poe neangan usaha anu leuwih muceki jeung tibatan anu diusahakeun sapopoena panita tuareg ilmu unggal poe muka kitab ciri-ciri masih keneh kurang ku ilmuna
Ari munguhing manusia anu aya di marca pada kalayan di sawarga da puguh urang ge makhlukna keneh pangeran. Eta teh payus lamun seuk disebat gunung tanpa tutugan, sagara tanpa katepi, hartosna anu disaurkeun ku adin leme. Itu ai ngaran-ngaran manusia mah tina kahayangna tina nafsuna teh tina saperak sok hayang jadi 2 perak, tina 2 perak sok hayang jadi 10 perak, tina hansip sok hayang jadi lurah, tina lurah sok hayang jadi camat, tina camat hayang jadi bupati, tina bupati hayang jadi gubernur, tina gubernur hayang jadi presiden, tina presiden kaitu nama hayang cenol adi guru kitu kaulan. Itu panginten menguhing nafsu di alam dunia banyak di ayang metaya tungtungna ulang laras kakang panjen rada tuh laras dong daya ilmu panungtung daya naon atuh kapalaya di guru teh kaula teh ngabogaan cita-cita hayang mulangkeun ieu diri ka asalna, sedengkeun ari mulangna ka alam asalna teh urang teh ti ayeuna keneh diri urang parantos sampurna nanging jiwa urang teu acan tiasa nyampurnakeun. Oh lah eta bijanten amutan palai jadi insan kamil sampurna dina jeroning sampurna somo da ari wujud mah parantos sampurna. Mangga ku salira adi emut mangga eta pangamung upami dina mun-munan mangga bade kumaha jadina eta cepil upami dina cung-curungan bibir mun dina parako tuh adi guru eta bujal lamun dina paraseuneu bade kumaha jadina imala da urang teh parantos sampurna atuh painga disebat pangmulyana bulannya malahan disebatna ke makhluk anu mulya. Mangga emut upami eta lamai dina geuneung. Atanapi eta korong dina kakanco. Da moal pantes adiku. Tuh, naon teh teretetan tah? Eta kurang kali kulang. Ieu sin kursi ngised ama oyang. Oh, eta kursi kumaha mean deui teh? Tidak jati teh. Nya Lebar mun dempul deui ba. Naon atuh kapalai? Cobi bulan Nyaeta hoyong sampurna na jiwa teh lintang ti kaula teh kedah ngagaduhan atanapi mibanda kuncung sajatining hirup kuncung sajatining hurip kitu kakang panjen rada kaula teh tega ngecagkeun ieu kursi kerajaan kaula tega ngecagkeun jadi raja Triloka ridho keneh kaula mibana eta kuncung jeung tibatan jadi raja terus-terusan kieu bari jeung salilana urang teh poho kana jiwa anu sabenerna kedah dikumahakeun piraku kaula mulangna ti alam asal ieu teh kakalayangan di alam marakayangan nyaeta kagusur ku kapanasaran kagusur ku kahayang kangewa kageuleuh jeung karempan akhirna ngancik dina kayu dina batu dipunjung-punjung ku jalma awam. Itu kakang panjen rada kaula teh hayang sampurna we hirup mulang teh da puguh moal hirup kaula hirup di alam dunya. Bingah amarwata sutta bingahna kagiri-giri. Barang amin danget kasauran nalendra kasauran nalendra kalam dedeh ting adik guru geningan akang oge kataji ku kasauran sareng kapalai adik guru
dakik itu kuduna manusia di alam dunia mah adi urang teh asa ti anjeunna teh suci mulang oge kudu aya dina kasucian nyaeta dina kasampurnaan teh ya adi nanging ka kuping tadi carana teh kedah mibana kuncung saja tining uri kuncung saja tining biru di mana teh ayana dupi ayana teh di mana rama dewaji cobi ulah di mana ari ayana teh lain anu dinulian tapi geningan di dulur urang keneh nyaeta Kakang Semar Badranaya kuncung anu aya dina munan mastaka Kakang Semar eta anu dipikahoyong ku kaula ridho keneh sawios Kakang Semar jadi raja di isawarga asal eta kuncung di kakaulakeun wayahna we Kakang Panjinrada kedah ngalengkahkeun sampean angkat ka tumaritis kamar capada geura suhunkeun eta kuncung ka Kakang Semar Badranaya ujar meneng Gusti petengnya ati nira ati nira ati nira ujar meneng Gusti petengnya ati nira ate nerang iro kalimpudan mega bodara awurlan mega putih wala salin sumabda lawa rada sakedapan botana wangsul marganipun peteng penggali bingung nu teu bangitung-tung susah manah nu taya sudana undirahangan ika Kakang Panjinrada kunaon katinggalna ngahuleung ngaraga meneng ngolok mangkadu aduh jika nureumasing kuliah bawi raos pun Kakang mah ieu teh asa patongong-tongong sareng cita-cita atanapi kapalai adi anu tadi asa tocaya nyaeta palai ngajugjug sampurna di dajeroning sampurna nyaeta anu kasebat insan kamil mukamil ongkoh palai sampurna tapi ayeuna bade ngaganggu Kakang Semar sedengkeun bandana Kakang Semar teh mung sakitu-kituna kahiji eta teh lanceuk urang panggedena nah moal kasebut doraka lamun urang campelak nyuhunkeun kuncung anu aya dina mastakana Guru Ratu ngatua karo kadang tua boga dulur panggedena payus di aku bapak seolah-olah gaganti bapak boga dulur panggedena lamun awewe payus di aku inung seolah-olah gaganti inung sedangkeun Gusti muarek hampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa ridho hampura ti inung ti bapana da sami ieu teh dosana sareng ka Ibu Rama upami urang campelak kitu adi guru mangga emut ku selirapan dinengan nah moal disebat campelak oh mun doraka gitu kuliah kadua anak katiluna Kakang Semar teh jalma sangsara jalma balangsak Keretpakeun pusat bahan lieu eueuh ragap teu aya ngancik dina pasir kamiskinan aya dina sagara kasangsaraan numpuk dina gunung kabingungan. Tuang ge koreh-koreh cok. Leung lamun koreh-koreh cap da ieu mah cok koreh-koreh. Tuh, kira ku teh aya khawatir. Kaopatna Kakang Semar ayana di Marcapada teh. Sanes ngan ukur ulin-ulinan tapi ngancik dina pasir nasilib aya dina sagara nasilokan numpuk dina gunung nasimbul
upami ayeuna kurang dielek-etek sami sareng bakal ngabukar bake Rusia Kakang Semar eta jalma teh keur nyumput bunik dinu caang negrak bari teu katebong ngaliarkeun talis ate tetewon sami sareng nungtun Raja Wisuna adik ngaliarkeun talis ate pokona mah kieu we Kakang sanggup upami ayeuna angkat ka tumaritis kamarca pada suhunkeun eta kuncung teu sangem akang. Oh, eta bulan to the point. Akang teu sangem. Lamun kitu mah Kakang Panji Narada hiji jalma anu baha kana tinimalan tina lendra. Tah. Upami disebat baha ke heula. nolak jika nemu wae. Margi naon? Tiasa teh adi guru. Upami ku akang digugu upami ieu kapalai teh nyaeta anu aya patula patalina kangge kapentingan negara sang bangsa. Laras uak ulang. Da ieu mah kapalai pribadi mangga emut. Namu aya mamala gitu ulang. Da bakal aya mamala nu teu hade urang teh salaku ais pangampih negara. Malihan mung sanes mengukur sanagara tapi triloka. Piraku ilaing anak teh apa kapan tri teh tiba heula ge 3. Dupi loka. Loka teh alam. Hiji 3 alam anu dipimpin ku adi guru, hiji jagat Suralaya, kadua na jagat Madyapada, dupi katilu na Marcapada. Leres. Indra, leres. Jadi teu aya patula patalina kangge kapentingan nagara sareng bangsa. Leres? Jadi anjeun mah bakano lah. Sae teh kula ngembutan. Margi naon? Kakang Semar upami dielek-ketek bujang hingga ku tampilingna ku bersihna oge Kakang Semar teh tuh bengkulu nepi ka euneur. Murukan teh eta kunying sering. Sabaraha urang anu jadi korban? Cacak bersihna tah. Ngagere seuli we Kakang Semar da urug kabeh. Murukan. Marukanana? Nyana. Kudehemna oge atuh mon. Kudehemna oge adi guru matak aya mamala anu teu hade. Upami Kakang Semar parantos baketut di dieu bakal ngangguh, bakal cilaka, cing hati-hati weh upami eta jelema parantos baeud baketut. Bakal aya kejadian we kula. Tuh. Wayahna we Kakang Panji sanggup henteu akan. Lamun teu sanggup anjeun ayeuna bakal dipecat ti sawarga dicoplokeun eta kadutaan pangkat anjeun. Tah. Akang mah jiga narido kitu. Leuwih hade coplok pangkat, leuwih hade coplok ieu kalungguhan tibatan coplok kaimanan katakwaan kanu kawasa. Ya, saya di PHK we bulannya. Da moal matak leleuweungan. Leres. Waduh, naon? Ulah kitu nah Hari Putra bade jeung saha di dieu. Entong melang. Uwa mah geus kolot, geus mejeuna ayeuna barudak ngora nuluykeun uwa. Permajaan uwa. Heeh. Para nonoman angguran gara mikir gara tuluykeun ieu kadutaan sawarga Maniloka pek. Leres. Uwa moal ngoretkeun bakal mereka sempetan ka barudak ngora, moal ngoretkeun ka kawasaan, moal ngoretkeun ka pangkatan. Sae ka emutan teh uwa. Sabab naon? Sabab uwa teu hayang jadi duta nyaeta cicing dina kakawasaan. Leres. Atawa aya dina curug kakawasaannana Sang Nalendra. Tapi uwa mah hayang soteh dina curug hiji pamimpin anu eta pamimpin teh salilana guna tekadna ucapna lampahna jeung program-programna pikeun kapentingan negara bangsa katut hirupna beragama. Aya ku beres. Henteu kitu uwa moal daek. Leuwih hade dipecat. Urang ajar Resi Narada. Sapraptane pun ieu ngotipati ngojengkang tina kursi Nalendra. Ieu ge. Nyaeta nyabutan pangkat ieu Resi Narada. Ayeuna anjeun geus jadi rakyat. Coplok pangkat jeung coplok kaduluran, coplok oge kakulawargaan sawarga. Wah, coplok
kadudukan ieu mah bos. Wayahna gerang ngejati ieu sawarga kalayan lamun anjeun lelempangan di marca pada kaula bakal nitah guludug. Setiap aya pihujaneun nyaeta pikeun ningker anjeun bakal dibentar gelap anjeun. Adi guru. Nitah petir teh wa. Bujang hinga dibentar gelap. Sanajan nepi ka peluah mana oge eta mah jalan maut, ai maut mah kapan rupi-rupi jalan. Anu penting mah ieu kaimanan ulah coplok. Komo kaimanan ditukeurkeun kana susu kana supermi, a'udzubillahi min dzalik. Ditukeurkeun kana coklat buahnya. Ha. Wah, aduh, wah, ampun, wah, Indra. Maneh ulah pipiluun lamun teu sarwana hayang dipat satu kaula. Aduh, tah nu mata ulah pipiluun tuluykeun tuang rama. Jika barerang kana. Keun mah dek mikir heula. Dek mikir heula naon ieu kasang tukangna tuang rama nepi ka palai kuncung saja tining hurip kuncung saja tining hirup. Eta latar belakang. Naon kasang tukangna tah ulah mah rek ngunurkeun diri. Sakirana bakal ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa dek ngunurkeun diri moal make jeung mageuhan kakawasan. Mawas diri wa malares kula. Nyingkah kurang ajar montong aya di dieu. Aduh. Jaan eta kula. Wani eta ngadegungkeun sirah kaula heuh ka kaula teh kalanceuk eta. Lares kula. Nuhun adi guru. Ai ku ngewa mawantu teh kula. Ai ngaran-ngaran jelema ngewa mah kitu geuning anak. Lares. Bujang hinga aya jelema na ngaliwat, aya hayamna ngaliwat oge teh uleh ditengor. Aya senalna oge teh uleh dialungkeun. Ai nu ngewa mah nu matak kari milih we kari introspeksi ari ngewaan jeung geuleuhan dagangan saha. Lares kulan. Dagangan Setan. dagangan setan sanajan ayeuna ngaku agama anu pangluhurna anu panghadena ai jiwana geuleuhan teu kapan teu payaan mah eta mah ngagugu ka setan ya kan sa. Tah kitu. Geura nyingkah lain ngecebrek wae kalah ngabudah sungut. Urang ajar Indra kaulan. Mawa lamak ieu elapna sinarada kudu dielap najis ieu karaton sawarga maniloka katincak jalma sangar mode sinarada. Bakat ku ngewa nepi ka kitu. Parabios tadi guru. Los geura nyingkah kurang ajar montong aya di sawarga maniloka geura nyingkah ka mana wae. Aduh, weuh. Parabios. Indra kaulah. Ama ayeuna dek nyebarkeun isu ka marcapada gana meramu soratan pakatinggalan dengekeun. Doh cobi. Masyarakat anu aya di marcapada kaula Otipati Raja Triloka ngabutuhkeun kuncung Semar. Saha anu bisa menangkeun eta kuncung Semar? Nyetorkeun eta kulannya. Tuluy dibawa ka sawarga dibikeun ka kaula anjeun bakal meunang ganjaran widadari jeung bakal ditempatkeun di sawarga. Ieu won. Bangsa naon bae, pangkat naon bae, kaula mere bewara ka mararane. Cing bisa menangkeun kuncung Semar Badranaya. Mun teu kitu anjeun lapur moal meunang hadiah. Atuh ieu kasauran Otipati kadangu ku jalma-jalma anu aya di Marcapada. Geunyeuleng kaayaan Marcapada nyaeta seur anu ngaleut ngeungkeuy ngabadaleut umat-umat jatang pinang ngajugjug ka kampung Tumaritis. Bade munut kuncung saja tining hurip kuncung saja tining hirup jalma-jalma anu kabita kupang bibita. Leres kulan. Indra kaulan gerabra gera lumampah bejaan dulur anjeun anu di Panglawung Batara Bayu Batara Basuki Batara Brahma Batara anu dina waktu ayeuna satuhu ka ama gera bejaan gera init maneh ka Marcapada tepungan wa maneh Semar Badranaya. Penta kuncungna teu beunang dipenta paksa ku maneh. Waduh. Lamun maneh teu sanggup bakal disajajarkeun nasib maneh jeung Sinarada. Aduh, ampun. Leres kulan. Mangga diestukeun Rama Dewaji rampung tahu tutas pangandika mit.